Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha kabarna siswa-siswi sadayana. Mugia hidep salawasna dipaparin kasehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi sadayana, hayu urang teraskeun pembahasan materi ngeunaan aksara Sunda. Dina danget ayeuna urang baris diajar deui nuliskeun aksara Sunda. Di dieu urang baris diajar kumaha carana nuliskeun aksara Sunda ngagunakeun sababaraha rangkeun atanapi tanda bunyi. Mangga tiasa diperhatoskeun ku sadayana dina conto anu kahiji. Di dieu aya kecap piring. Dina kecap piring aya hiji aksara Sunda anu ditulis ngagunakeun dua rangkeun, nyaeta dina aksara ring sateu acan kadinya sapertos biasa. Kanggo tahapan awal pikeun nuliskeun kecap dina aksara Sunda hidep kedah nuliskeun heula aksara dasarna. Aksara dasar dina kecap piring teh aya dua, nyaeta aksara Pa jeung aksara Ra. Sanggeus kitu ayeuna urang robah aksarana. Aksara Pa dirobah jadi aksara Pi ngagunakeun rarangkeun panghulu. Teras aksara Ra dirobah jadi aksara ring ngagunakeun dua rarangkeun, nyaeta rarangkeun panghulu jeung rarangkeun panyecek. Jadi dina aksara ring teh aya dua rangkeun, nyaeta rarangkeun panghulu jeung rarangkeun panyecek. Nuliskeunana nyaeta ku cara direndengkeun, tah eta teh diweunangkeun dina kaidah atanapi aturan penulisan aksara Sunda. Sateu acan kana pembahasan kana conto anu kadua, Bapa bade ngadugikeun hiji hal. Janten nuliskeun aksara Sunda ngagunakeun sababaraha rarangkeun teh diweunangkeun dina aturanana. Ayeuna urang perhatoskeun conto anu kadua di handap ieu. Di dieu aya kecap suluh. Kecap suluh diwangun ku dua aksara Sunda, nyaeta aksara Sa jeung aksara La. Sanggeus kitu aksara Sa teras dirobah jadi aksara Su ngagunakeun rarangkeun panyuku. Teras aksara La dirobah jadi aksara Lu ngagunakeun rarangkeun panyuku jeung pangwisad. Janten upama diperhatikeun ku urang khususna dina aksara Luh, eta teh diwangun ku dua rarangkeun, nyaeta rarangkeun panyuku jeung rarangkeun pangwisad. Saparantosna hidep tadi ngabandungan dua conto aksara Sunda anu ditulis ngagunakeun sababaraha rarangkeun. Pek ayeuna coba tulis kecap-kecap di handap ieu kana aksara Sunda anu merenah. Di antara kecap-kecap di handap ieu aya sababaraha aksara Sunda anu ditulisna ngagunakeun sababaraha rarangkeun. Pek kerjakeun jeung babaturan hidep sangkan bisa silih koreksi upama aya kasalahan. Tong hilap tuliskeun oge nami-nami rarangkeun anu aya dina masing-masing kecapna. Rupina kanggo pangajaran bahasa Sunda dina danget ayeuna cekap mung sakitu. Mugia naon-naon anu tadi didugikeun tiasa dipikahartos ku hidep sadayana. Wilujeng ngerjakeun latihan anu tadi dipasihkeun. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanan. Neda dihapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.